lega dengan keadaan yang membuat kita tak percaya diri. Aing teu ngarti ku ente. Proyek bisa benang ku si RW Cadot. Naon maksudna? Si RW Cedot mah licik brong permainana. Jika nama lain licik, mana nu sieun? Aing mah lain sieun ku si RW. Purora hiji RW 20 RW ku aing disikat. Da percuma aku ngomong unggul mah. Ya. Proyek teh bah geus beunang ku si RT Edan. Wah, Heeh. Kumaha geus kieu? Nu bener ieu teh. Sing keket na ge. Ponika perang di dieu. Wani. tuh cek aing oge. Maneh selama itu naon wae? Ku eueuh kawani jeung eueuh poweran aing lawan atuh. Heeh, gelawan atuh lain cicing wae ngajejentul ka buuk ke merengkel kawani. Iya, tong sok mamawa buuk lah. Da ieu mah ti luhurna 7 turunan moal lurus-lurus. Ah, siapa nu diobrolkeun teh teu paranting teu berfaedah. Ieu kumaha masalah bisnis? Erek ku ente wae terus erek ku si RW Cedot wae beunangna. Kumaha mah? Sok, urang mah kumaha dena we ngilu urang mah. Kumaha? Heukeun bae masalah eta mah mana jeung si RW Cedot bereskeun. Urang kalem nu di tukang nama. Ai sepakat kitu mah. Hayu we atuh urang pajukeun babarengan. Ya heueuh dah kudu atuh proyek, Bos. Tuh jelema mana? Datang maneh. Hujan turun, ciri-cirina alam teh teu narima. Lah sembarangan maneh ngomong. Hujan teh rezeki ti Allah anu turun langsung ti langit. Tumbuh-tumbuhan anu dek mangalodar ku ayana cai datang kembali. Anu asalna garing jiga buuk maneh kurang vitamin. Naon arang tung? Diuk. Aing we aing asa wararaas aing ngali. Senang, aduh. Kela. Nah, balas bogo teh di dieu ieu mah, teu dina beungeut. Ya, teu apaleun. Alus kana balas bogo jeung ieu mah. Ieu mah borok. Nyaan keindahan pantar gitu. Coba teu ngararokok geuning. Ngarokok atuh. Bere. Karunya aing lo. Nyesep atuh mang. Ah, ieu mah hitung-hitung sudah kowe ieu mah. Harga diri mat. Maneh butuh rokok? Meuli 3 selop. Yeuh, keur meser kopina. Tah, gitu. Kalau dicoklat mat. Teu butuheun keneh wae. Kurang wae. Kade ulah rumasaan. Ieu mah keur ngubaran nu borok. Tah bisi kurang. RW. Maneh tong mamawa fisik yang dibanding ku aing. Bade naon? Rasan eta naon? Sudah. Jangan main kekerasan. Oh iya, nyeri nama. Naon ieu teh tong pake kekerasan ieu, sukuna wah. Slow. Jangan emosi, Bos. Kedatangan maneh duaan di dieu geus nyombongkeun diri. Ria. Ingat, hirup di alam dunia teh kursa kedeung. Sudah bereskah Anda berceramah? Saya juga tahu, Bos. Semua makhluk hidup pasti mati. Oleh karena itu, dikarenakan hujan udah reda,
tumbuh-tumbuhan udah kembali tumbuh. Saya pamit. Semoga rambut Anda bisa lurus di kemudian hari. Yuk balik Sampurasun. ya. Sing keket. Hujan teh rezeki ti Allah. Kalah kanyu teh gede. Pepongkol menyata kalau tua nih. Geledek. Terus Rezeki ti Allah. Tinggali tumbuh-tumbuh aja. Jadi tumbuh kembali. Paham? Naon buat mana? Nah banget. Action. iya. Alus kena balas bogo jeung ieu mah. Naon sih? Kamu kekerasan itu naon? Badena. Nu iya. Action. Sudah. Jangan main kekerasan. Nu iya jadi nama. Kedatangan maneh duaan di dieu geus nyombongkeun diri. Ria. Ingat, hirup di alam dunia teh kursa kedeung. Saya juga tahu, Bos. Semua makhluk hidup pasti mati. Oke? Tah dibalik ketahuan eta, nah teu bisa dijieun pikir jeung otak, pola pikir ge boy.